dimuliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, bil khusus guru-guru urang sadayana anu di Serdang Kulon, guru-guru urang sadayana anu di Panjembir alladzi lam yudkar ismuhum taqdiman wa takriman lahum. Sadayana para tuan guru anu teu diwiji-wiji doakeun ku urang mugia para tuan-tuan guru urang diberi kesehatan ku Gusti Allah. Ditambih-tambih kamuliaan mugia anjeunna sing diberi kakuatan dunia nepikeun ka akhirat ku Gusti Allah. Amin ya robbal. Sangat dimuliakan segenap aparat pejabat desa setempat sadayana anu teu diwiji-wiji mugia ku Gusti Allah diberikan kelancaran urusan birokrasi desana. Sangat dimuliakan segenap para hadirin nu hadir dina ieu mahfalah anu mulia. Alhamdulillah diukna jumplak-jemplok lantaran tadi hujan gede bari jeung galudu. Kula ge keur hujuran mikiran Mang Cilong bae aing jadi tah teu ieu penting ieu. Ya namana acara ieu. Lamun acara ieu teh jadi di cancel nganggur aing penting ieu. Atuh keur kai mana sing teu menta syarat ka kula. Lamun menta syarat mah pamil dibere ka kula. Tewak bae ca kula bangkong. Gantungkeun di lawang insyaallah moal turun moal. Bangkong nanu moal turun. Ari hujan kajarata ieu tadi ge. Nya mugia ieu kuturunna hujan ngajadikeun satu tanda mugia sing ditambi-tambi rahmat maghfirah Allah. Amin. Ini sangat dimuliakeun ibu-ibu alhamdulillah nah haladir dina ieu mahfalah nu mulia bapak-bapana mugia Quran urang la ilaha illallah urang manfaat pikeun ahli kubur. Amin. Sebab urang zikir ibu urang sok la ilaha illallah kalimat thayyibah. Kemudian zikir istighfar baca Quran jeung sajabina ilah manfaat bukan hanya untuk diri kita tetapi pikeun ahli kubur urang kabeh ieu ngaranna zikir anu manfaat ieu. Karena segede ahli kubur sangat membutuhkan doa dari keluarga, doa dari kerabat, doa dari tetangga, butuh. Percaya enggak? Mun teu percaya geurah heula. Cek ibu-ibu ngagakeun paet gini. Butuh segede Qur'ana tetangga, segede dzikirna tetangga, maka manusia itu manusia makhluk sosial, makhluk anu membutuhkan pertolongan orang lain, bukan hanya sekedar orang terhirup, bahkan ketika orang geus maot pun butuh kiriman sedekah, butuh kiriman qiraatul Quran, butuh kiriman kalimat la ilaha illallah. Ternyata ya Allah datang ke ahli kubur anu disebut alam barzakh teh ngarasa ngeunaheun ka ahli kubur. Mun ahli kabagusan bakal ditambah-tambah kebagusanna. Naudzubillah aya dina ahli kegorengan bakal aya panghampura ti Gusti. Nah, urang ge talil ayeuna ya haul. Suatu saat urang bakal dihaolan. Ke bakal dideuleuta da kaditu tahlil, kaditu haul yuk. Kunaon kitu? Nya nama anakna rajin sok datang baik ka imah urang, bener teh? Hari tilok tahlil mah aing hilap ka nya. Kunaon kitu? Kolot aing datang ka 7 teu datang-datang. Haisia kaditu moal. Aya dendam eta, aya dendam eta. Maka kula sok ngomong di jamaah pengajian, datang jari tahlil mah teu diundang ayo ramekeun manfaatkeun tah la ilaha illallah, manfaatkeun tah Quran. Sebab urang ketika geus mati butuh dina la ilaha illallah di tatangga. Nuhun ceng. Aya kopi urokona doang yo. Kopi cai. Loba yuk, kaiden di loba yuk. Aya cai, aya kopi. Tuh kuehna doang. Ulah dibawakeun aja mau ditanggung lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama
hayu urang sadayana panjatkeun puji dan rasa syukur kehadirat Allah nu Maha Ghafur. Na alhamdulillah dina wengi ayeuna urang masih keneh dipaparina nikmat ku Gusti Allah. Bil khusus nikmat iman Islam, sehat walafiat serta inayah di Gusti Allah sehingga urang bisa ngaijaban pangundang sahibil bait sakeluarga. Mugia ieu salah satu wujud syukur urang ka Gusti Allah. Amin. Sebab janji Allah dina Al-Quran ketika orang syukur karena nikmat Allah la azidannakum, nikmatnya bakal ditambah. Amin ya robbal. Sholawat ma'asalam, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kariban alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat tabi'in atbat tabi'in. Mugia urang sadayana kenging syafaatil uzma dina yaumil kiamah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azkil zalimin bil zalimin. Allah Sayyidina Muhammad wa azkil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Ternyata Masya Allah di alam kubur teringat ketika Abi Dzar Al-Ghifar berdialog dengan kuburan. Batur mangges bisa dialog jeung kuburan, urang mah karang bisa selfie. Bener teh? Ya ieu potongan ibu-ibu lamun jarah eta tilog sedih tilog jeurik malah popotoan pan di hareupeun kuburan. Datang mah cager mah abah cager bah ieu daratang kabeh incu cenah ka dieu ieu. Eta lamun dijawab ku bapak orang di jero kubur calager nok atuh moal jadi jarah. Betul. Pan urang mah kitu bae Kang. Datang ka kuburan tilog sedih aneh aing mah. Ieu lamun lain didikan kolot moal kos ieu. Lamun lain didikan jeung doa kolot moal daekeun anak kabung jeung ustaz jeung kiai-kiai acan moal daek gabung di pangaji. Geurie ge dicontohkeun ieu sangkeun ketika geus maotna kieu ieu. Jadi anak urang teh eling kanu jadi kolot sanajan geus teu aya di alam dunya. Ieu doa kolot ieu. Sehingga sanajan hujan gede, begitupun cuaca anu tiis urang daratang ka dieu ieu doa ti kolot. Ayeuna babali anak boga rezeki, pas haul emak, pas haul abah boga saeutik, riu kabeh saling saeutik disodakohan, ngundang ka para ustad, ngundang ka para kiai, ngundang ka para guru, ngundang ka para jamaah pangdoakeun ieu masyaallah tabarakallah datang ke alam barzah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Urang kieu ye. Iya bocah nih, bocah jaribin dia, premen irama. Nyaning Arab menang pengertiannya nah. Eta bahasa Jerman eta cong. Ya aja beritin, wis apa tar ya? Ajar ibu bias mahal tar. Lah ngaji ngalalagan teh lah. Ya. Iya, jadi generasi udah engke budak maneuleuk lah. Lah kami mungkin hanya jadi penceramah, lah kamu cenah hayang jadi TNI, budak mah. Kos urang geus geuletik cita-cita mah hayang dokter ge sih. Hayang dokter, hayang jadi presiden, hayang jebul hubung sakola henteu naon teh mondok. Atau jadi kosi ngariung bae pegawean aja. Nah, budak tah. Ya. Udah datang ke mana sih ngomong ini? Ngariung. Ya, ngariung. Lain sama mena kan yun. Ngomong datang ke mana pohon ya. Datang ke mana sih?
Lah sia masalah baik. Hari ngaji ge aing ngomong sama metis di luar hawa aja. Aing lamun aya si kesit teu kaul nyurah ngaji. Asih, ngaji sih mumpung hirup. Hari hateuh ngaji sok dipapatan lamun alek balik cium tanganna teu daekeun nya naman teu bae dieu. Cakola sih sia lamun balik waria alek balik cium leungeunna teu hayang jeung ih. Ari ka alek teh ya, ulah sok nyebut alek teh sebusun kesi, mungeun nya disebut kakak cina. Ari mun disebutkeun kakak tuh kelek atuh kitu. Nah, ini baturan ratusan bini mah poe kami sok rame ta ibu-ibu. Alhamdulillah. Ngane ngalamun si kesi puyeng ka otak. Aing teu bisa nyurah di selaan aing teh nyana. Tuh sinya, ulah kabalik sih. Sugan menang berkat cek geudeun. Tangguhan bae nya. Tangguhan bae. Menang berkat lamun kurang mah kieu ulah dihitung manehna mah geus ka dieu. Anu ustad bawa. No, geus sih naon boga aing teh Allah. Menang paling ka pamajikan ka tatah eueuh dirampok ku si kesi berkatna teh. Balik deui hiji ternyata kuburan teu neuleuh pangkat hadirin sahebat apapun urang pangkat di alam dunia teu ibadah jeung teu loba kabagusan mah moal salamet di jero kubur mah. Karena pangkat eta bisa bagus lamun kurang digunakeun kana jalan hade bisa goreng naudzubillah min dzalik bisa ngajadi belenggu ka diri urang lamun urang teu bagus di alam dunia. Maka pun ayeuna jalma pamer dina pangkat dan kedudukanna, bangga dina pangkat dan kedudukanna, bahkan dolim dina pangkat dan kedudukanna, ketika asup ka alam barzakh bakal kaduhung manehna. Naudzubillah min. Karena kuburan teu neuleuh pangkat. Kadua, kuburan teh teu neuleuh turunan hadirin. Maka Masya Allah tabarakallah sehebat apapun orang turunan ajengan bahasana mun teu salat mah, mun teu ibadah mah, mun teu ngaji mah, mun teu sedekah mah, mun teu istighfar mah, mun teu maca shalawat mah diasupkeun ka jero kubur. Naudzubillah min dzalik. Allah ngatur kabagusan di alam kubur. Naudzubillah min. Maka mumpung orang ya hirup di dunia, Masya Allah diberi kesempatan keneh ku Gusti Allah. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, setelah kau disolatkan ke pusara urang ditengen di pinggir kuburan, Masya Allah disangga ku amil. Maka ulah masalah yang diambilnya bahaya masalah jeung amil. Kula kitu wani masalah jeung amil. Aing disipeh ditongolkeun ke jempolan. Mending urang diadakeun kalian lah coba ditangkarakeun. Ulah ka jempamil nawa ulah menghormat bae. Siap wawil cak ulah. Aing di sini kubur ku manehna, aing ditangkubeun deui. Orang dia diasupkan ke liang lahat kan saleutik teh diadapkeun ke tadina nu geulis anu kasep sarua nyungkeun kana taneuh bener negeulis sarua nu kasep sarua congnya nu tadina di imah urang make bantalnya dari busa empuk sehingga urang sarek make busa empuk lewat subuh ge jampuk teu ibu. Maka sok lama lamun paeh cenah budak poe Sabtu mah sok loba nu nuturkeun. Ate kalamun si mayit ngomong lamun paeh loba nu nuturkeun atuh lamun mayit teu kitu mah atuh sare bisa nguburkeun sorangan. Bener. Sok aya bahasa dak cenah loba caritana paeh poe Sabtu mah cenah sok loba nu nuturkeun. Aleun lewat ka imah urang lain doakeun kalah nyiraman maka cai. Aya di dieu ulah saajak-ajakna nya. Eta si mayit temen ngomong, atuh saged ngajakan aya digotong tuh. Ayo. Itu nyaolah sih. Boro-boro capek eta mayit gawe ngajakan tuh aya digotong, maka kendaraan anu paling ngeri eueuh Pak naon burung batang. Di dina nyebutna. Burung batang.
atau penumpang nah hiji supirna okat RT gitu daikeun RT najengan nyeun doang embungeun panggeulaan kendaraan paling serem eta. Ya Allah, bukti survei membuktikan di penyembir asal naiknya kendaraan eta balik deui ka penyembir. Bener tak Pak? Kendaraan anu paling serem di guru patah. Masya Allah, pikiran. Karena identik umat Kangjeng Rasul teh 63 tahun Pak. 70, 80, 90 jarang anu 100. Bener tak? Karena ayah jalema hayang paeh karena geus kasal di alam dunia umurna 100 leuwih. Tapi can waktuna Allah di mautan mah moal waka maut. Mana dina ayatna? Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ibu bapak urang terwaktu kana di alam dunia diberi kesempatan ya Gusti Allah. Betul. Lempang kurang apa ngajar mugia ya jadi mati salin ya amin. Ieu ganjaranna pikeun ahli kubur khususna umum pikeun urang kabehan ya amin. Maka mumpung hadirin bapak-bapakna, pamudana, ibu-ibuna masih kene urang diberi kesempatan ku Gusti Allah. Yuk jangan majelis taklim maloba bener teu? Lempang teh ka majelis taklim. Karena pada hakikat lempang ka majelis taklim sanajan urang naik motor, sanajan urang lempang suku, pada dasarna urang naik jangjang malaikat di panaya saya nanya. Jalma lempang ngaji naik jangjang malaikat, jalma balik haji diiring ku malaikat, jalma lempang ngaji naik jangjang malaikat, jalma balik haji diiring ku sorangan doa. Manin taqala liya'lama ilman ghufira lahu qabla ayahwa jalma leumpang ka pangajian samemeh datang ka majelis taklim dosa leutik mah geus raragagan kabeh. Alhamdulillah. Dosa marah ka salaki rata. Oh. Si sia mendingan ngaji we sia si. Oh, sia di hampura gitu. Untung sia-sia arek malautan hampura. Saya cocok jeung arek lamun ningali di kuluk we sia-sia. Wah, tapi resep rek sia boga pamajikan kesi merurame kayak gini mah. Bener tak? Ih, isuk-isuk yang aya sarapan wang-weng lek, kira-kira ke boleh, kira-kira ke boleh. Ieu resep. Sing rajin sia-sia ngaji ih. Kering gawe ngaji itu, ari gawe mah jangan dengan duit eta geus gawe bae ongkos. Ya. Jalma leumpang ngaji sanajan eta leumpang sanajan naik kendaraan pada hakikat ridho na malaikat Jabril ngagebarkeun saya pikeun umatna Rasul anu leumpang ka pangaji. Kadenge Bu. Kadenge Pak. Pak, wari hook pengajian loba di lembut urang tinggal datang na kajen. Urang balik ngaji bareng kobe. Non bareng. Bubar bebo kabeh. Kain sanajan urang dos datang teh ka majelis taklim batur seuri milu seuri. Sia ngarti itu. Henteu. Mana eta seuri atuh batur seuri aya milu. Ih, mah beureun koreknya. Kos tadi korek mah kan aya bulu ge. Sia batuk pae. Heuh, galudug lain batuk. Sia mulyang gitu. Oh, eta mau kudu dibawa ke Palestina. Batur mundur, maju atuh keahna ka dibawa. Teu ngaji jeung torek ieu lah lumayan bae. Ka eta meuh ganjarannya. Dicali ka majelis taklim masyaallah tabarakallah kula nuhun jadi panjembir sedang kulon paedeun panongan loba pengajian jadi saksa guru teh ulah sia ketika balik ka masyarakat ulah nganiatan jadi kiai nganiatan jadi santri bae. Ari jadi kiai mah geus teu ngaji guru. Ari jadi santri mah di mana aya pengajian hadir bawa kitab. Nih urang alumut utawi iwak bayong.
iku halal di pangan menantu lan haram di pangan mertua. Bumi Tuhan ada dasar binatu yang bisa ngaji cina. Lan utawi iwak berek iku halal di pangan mitoha lan haram di pangan minantu. Minantu yang bisa ngaji. Buku keur ngepreng mitoha. Eta teman itu tina kumaha eta artina kieu ye lah yo. Ari lauk bayong, lauk bagus nuku DP. Eta halal di dahar minantu, haram di dahar mitoha. Berarti mah kadahar minantu. Terus abah kumaha tuh abah? Ya abah mah. Ari lauk berep nuku tae-taean geus saminggu. Eta halal di dahar mitoha, haram di dahar minantu. Berarti abah mah guru anu beurang kayu. Minantu oplo mitoha enak. Ih bener eta dikobong memang kumaha kitunya. Jejen urang dikobong manapang gitu. Tengah puting urang tuh keur rame narkim saudara. Al-kalam jadi mutada kali dekati mu hayang kae maranda. Masalah hayang kawin tah. Santri maresep, moal ngarasa nikmat ka urang teh santri lamun urang teh ngrasani kok. Daan urang dina nampan. Bersih henteu. Asal beres liwat asap nampan di teangan pan urang goreng aya di kolong ngopong. Geus pinuh ku TikTok. Naon? Tai pitik jeung tai kotor. Rakyat beunang dibaca pujuh wajah jeung murid nu malung bae kos ieu. Cak kiaina 5 wajah. 7 wajah. 5 wajah, 7 wajah. 1 wajah saja kiaina. Wajah kiai jeung wajah kula ieu tolol. Oh ngaji atuh moal bisa maca kitab lamun nahwina teu beres. Betul. Moal bisa maca kitab lamun sorongna teu beres kadieunan nya nasib nya ngelal nya ngasal nya ngelal. Mabok ngelal eta urang. Karak tak bisa nyurang. Perjuangan santri makana lamun di imah urang deukeut Kalerombeng deukeut pesantren si sabar. Ulah sok galak ka santri. Bener teh? Ih kirim eta kaeden eta kobong guru dukut sawah. Padahal mah eta guru teh aya WC mah, kirim mah WC-na geuleur teh. Jamban. Tuh pantes eta nya asal cepluk lele. Wah ieu eta asal cepluk lele. Aya di tara bujubar. Udah eta mah korea mah kae. Oreng budakna jeung budak-budakna. Ya Allah. Indah deket pesantren masih sabar. Aya pesantren ka beneran deket sawah. Hei, atuh guru beak di demo ku masyarakat. Kiai, atuh coba budak santri bejaan ulah ngisi di sawah teh kitu. Jago ieu pan budak mengalatah kaya WC ngisi di sawah. Dikumpulkeun kami teh ku guru. Hai dah. Masyarakat teh kae memang siap ngisi di sawah kitu. Eta jawab santri ngalatah, punten Pak Kiai itu di sawah ngan digalangan doang. Itu sarua dia. Oh, eta budak ngomongnya. Irungna mah teu sapira, maka dibobong mah tapi balik aya manfaat. Mana eta nu mimpin mushola, nu mimpin masjid, nu bagan kayak guru-guru salat kanu kudu saha gitu. Santri dulunya. Betul? Padahal keur dikobong mah dipandang sebelah mata ulin ilok di deuleu. Neangan ustad mah neangan kiai meninggal hese ganti. Kadenge. Tapi ari pejabat lurah keur nandir keneh geus siap. Ngaganti. RW ninggal dinaik siap. RT mah komo loba kalamat ngedek dari RT. Camat ketika meninggal bersiap gantina. Ketika ustad kiai meninggal can kukuh setahun bisa kaganti. Emang ngaji hese ih. Lebih ka keluarga tuyang bae eta ngaji. Benar. Maka doakan para tuan-tuan guru urang mugia kukus ya Allah dipanjangkan umurna. Amin ya robbal. Jeung anak urang ge emang teh lomba besi bisa ngaji. Qom Quran terutama nomor 1 eta mah. Sebab hari ngajikeun mah masyaallah tabarakallah ngajikeun mah paling saminggu. Benar.
eta ge lamun hitungana akur wae deul jabab istijar ieu bab nyewakeun nama aya nu boga duit ka 40 poe 40 peuting eta ge lamun akur deui kausadrana Mang Ade berapa ini 40 hari 40 malam siang malam iya terus ngadinya di mana di makom paling enak kata jam menang jam 3 puting eta ih mana hujan angin sohibul musibah teu mawakeun rokok teu mawakeun mie betul nematuran pan laju dipinggiran ih aduh aduh kira bae kamu aduh biasa paeh makan ya Pak ya Allah maka di dinya mah aya di Fathul Mu'inah bab istighjar bab nyewakeun cak urang dia sabaraha ye atuh teu langkung Pak Ustaz cenah dengan konco-koncoknya. Oh geus 12-nya 40 poe. Sanggupna sabaraha? Sekian. Kumaha? Tambahan imet pisan. Oke, kula musyawarah cenah jeung keluarga, musyawarah. Ustaznya hayang tambahan imet. Enggak apa-apa. Yang penting bapak urang diajikeun. Oh. Eta mah ganjarana jeung almar ngaji-ngajina nu bener deui budak Arab ikro ngejah kene kita ngajikeun jak yaina aing budak capek sok selupakan itu bener ngaji di luhur kuburan ale bah dah sak soal musibah kira angusna ieu pasti neboga paling sakitu maka kadituna kumaha yang kolot urang kadituna mah kolot urang ku anak ku minantu ku incu setiap lafaz yang kita bacakan Quran setiap zikir yang kita bacakan bahkan ibadah na urang ternyata eta Mang Cilok bakal nyambung ka hidung jeung bapak urang aya di alam barjah amin ya robbal sedekah tiap tahunna sedekah tiap mangguna amaliah kita akan datang ke alam barjah mun muka sapah dibuka ku Gusti Allah ternyata pentingan ayeuna almarhumah betapa bahagia dikiriman ku jadi anak minantu incu yeuh sedekah teu datang ke alam kubur amin ya robbal maka tadi mukadimah dibaca eueuh kebahagiaan memiliki anak yang solih anak yang solihah di dunia naikin derajat kapan ketika orang terkubur kaku di alam kubur eta teh kiriman Quran kiriman sedekah kiriman salat bakal datang kada jadi indung jeung bapak kok bisa seperti itu litasabu min wujudihi karena ayana anak sebab ayana indung bapak kan urang mulai lahir dari di buru kebo bener teh maka kula sok nekankeun budak siang ngararaji bener teh Bu banyak ka budak leutik ceng ngaji hayu da tantangan budak ayeuna mah beda budak-budak ieu cengnya kasep ngararaji ieu aku aman baheula mah geus ieu ngaji ngejah Bu make obor kieu kuari mah meunang caraan teu maka eta Bu baheula mah lancana tah alam dunia nama poek tapi hatena tapi kuari caan alam dunia nama tapi hatena loba nepo buktina kumaha eta baheula alam dunia poek tapi hate kolot urang cararaan ih sagede ngajampek teh padahal teu pasah kada nyuseh mbak premenku supaya bisa ku beuteung itu ku ngabudug sok angin supaya cager mah jampen oh kieu cenah ya teh kasep cekal beuteung cenah kana beuteung dicekal dijampe kumbok ya bismillahirrahmanirrahim bedug gede bedug leutik ditabeuh di jalan gede dug cager eta bedug gede bedug leutik ditabuh di jalan gede dug kontan cus be urang itu padahal mah bismillahirrahmanirrahim cak makhrijul huruf teu atur betul teu jahat diungkapkan lain deui kok si bisa manjur sabab hatena bersih kalau baheula mah puasana ku tirakatna ku jarang dah beda
leutik kene urang diteuneun di kobong salapiah bari masak sorangan geuseuh sorangan betul eta balik mak urang duang teu karunyaeun bapak urang duang teu karunyaeun balik teu ceurik-ceurik acan urang bari ngomong cak disaneal teh ulah ceurik kasep emak teu karunyaeun karunyaeun horeng mak urang geus ka mobil geus ka motor mah gagaulkan di jalan betul eta kan perjuangan urang ninggalkeun masalah keluarga babaturan anu di lembur urang betul ditinggalkeun urang berjuang urang di pesantren ngaji urang anu jadi guru masya Allah ternyata ada rahasia cakolot lain aing teu sedih lain aing teu karunya mun siap dileutik dikelek aing bae geus jadi setan geus gedena kaharti bakal bodoh lamun anak urang kadieu ulah kaditu ulah ngadieu kadulah kaditu ulah dikelek dipagahan teu ku kolotna kumanah teu ku bapanan teu masalah jadi gerandong ka kabalana maka kolot eta di pesantren ieu sangkeun tau arti urang teh kitu karena jadi anak masyaallah tabarakallah betapa indah betapa bahagia ketika urang teh aya mana idama taibul adab ing kota amal ilamin salasin ketika Bani Adam manusia meninggal putus sakabeh amal kecuali 3 perkara di antara waladin solihin anak teu beres mana anak teu beres anak nu nyaho jarah mana anak teu beres anu dek salat mana anak teu beres anak dek sedekah komo ieu mah cilom ieu haul gede ieu ngundang na loba betul maka hawalan bae kolot setahun sakali mah geus teu bisa ngundang ieu ayo kaji 15-an ge jadi anak tilu kumpul ke urang hawalan ieu mah iya laju kumaha tuh siapa sanggup nyin berkat 100 henteu sia henteu aya ngomong doang sih sia kakak laju pan ieu haul mah sia sanggup nabaraha ulang 5 sia 5 sia oke ikut aja berarti sabaraha eta Kak 15 jadikeun haul mah ngan ewayahna undang ayeuna undangna ka ustad tengah genep teh itu mah itu wedir sia nang ieu haul mah anjing bakal lagi ke wedir utang di mana mah helm ya ini kaulan doang teroris pak makulah teh bahagia tah kurang ya gitu ayah bere kolot mapan ketika diberi bahasanya di dia ya kasep ibu baru itu boga mak keting mah didoakeunnya meunang leuwih ti kieu cicing mah doang kahar ieu bener tak bener saha doa malamun geus ngadoa ulah ning paribasa ngadoa ya Allah ya Rabb kenajan teu kitu asal ngomong kitu tembus aras maka ada keterangan salah sudawatil mustajabatul la sakapina tilu doa ada teu mamang dijabah ku Gusti Allah teu mamang dijabah mana di antara dakwatul walidi alal waladi doanya orang tua terhadap anak oi kahati meureun maka mumpung keur aya mah urang punya eueuh jarahan jarah kakolot ieu mah nek berangkat ka Jawa kesi jeung rombongan sejarah heula ka mak ka abah atuh eta jarah bae ka wali ka ditu teu jarah ka kolot cak wali barararu ini rombongan panjang miring kotorangannya Alex sama Kesi nggak jarah ke kolot ini yang nuhun wali maka mah urang heula abah urang heula jarang karak urang berangkat jarah sangkeun nyambung ka karomah pan mah urang teh mah keramat betul ketika mau orang meninggal lain mana sedih anaknya sedih leungit doa urang emang kumaha kitu neuman perkara hebat punten segede kiai segede pejabat hebat karena doa kolot mah sakitu teh heula ari doa urang mah angel ya Allah angel tapi doa emak ketika nisbat karena jadi anak cepat
ayo kurang rajakeun saken milik kurang raja ihsan. Maka hadirin ketika des kolot di alam barzah ya Allah tabarakallah nganantikeun ieu kiriman teh anakna ke mantap barudak kita ngararaji kasepnya. Zaman kuari matong, zaman HP. Bener teh? Zaman amang mah baheula zaman TV ge salebur karak boga hiji. Eta ge lamun urang hayang heuleuh kudu kartis. Filmna Satria Bajahid. Lain make listrik, kalau make api. Mujina kersup petot bergambar nabi akakeun. Ina zaman canggih ayeuna montongnya. Ulah terlena teh. Pan urang teh pada dasarna ibu bapak dijajah ku 3F. Betul. Mana F pertama food, makanan. Geureum mah urang mayoko steril ge dahar, paling ge urang tulung dangdeur. Hebat eta ge. Mun teu tulung dangdeur, gulung dangdeur. Yen hadir di dieu mantan nuk sakola SD nangguan berondong ieu. Bener teu? Atuh pirang-pirang datang ka dieu geus demi. Cak urang teh how do you do? Medan cak urang teh. Inggris mah Inggris gampang sataune insyaallah lamun khusus bisa tapi bahasa Arab beda. Mufrad urang paeuna hiji nasoro. Lamun paeuna dua tasbih nasoro. Paeuna jamal leuwih ti dua nasoro. Beda kosakatana. Betul. Tapi lamun Inggris arti bahasa Inggris anjing dog. Lamun meja chair. Anjing diuk di meja dog chair. Betul. Anjing na dua diuk di meja bakul meja na dua dog chair. Gampang ya sih bahasa Inggris. Bahasana selamat malam good night. Selamat pagi taman. Mun selamat pagi good morning. Selamat sore good afternoon. Mun urang kacebul gujubar bahasa. Bahasa Inggris mah gampang. Ini hashtag bahasa Arab. Maka ayeuna urang dijajah ku fashion kuari awewe kemari keur zaman baheula eta pan di maskeran sumut mah tapi make rok sakieu aneh ayeuna mah. Atuh corona teh asup ka hirup pan eta dihandap pakasupan corona ya. Kos kuari aing meuneuleuna ampun salaki namah manggulan kayu gawe bangunan. Itu F nu katiga fun. Ieu hiburan. Tulis nama fun dibacana fun. Hiburan ayeuna jeung baheula beda. Urang meulin paling ala kadar dah nepungan kapal. Kapal menta duit 1000. Dibere ke kapal. Eta 1.500 teh teu naik-naik. Wow, urang teu meunang aya kapal. Kapal menta duit 1.500. Ya teu dibere ku kapal. Ulin teh sakitu paling urang kasal, ibu-ibu hayang ngintip pulukna teu ngati kasal teh ka kebon dangdeur. Ngalam lapadang bersih dikual-kual kamu dibuka setengah poek jadi lin. Indah pokoknya. Teu make kuota teteh teu make paket kulina. Teu cara kuari budak mah minta uang berapa 20.000 berapa beli paket. Geuring mah henteu. Mang ka deui eueuh. Mah gope teh eueuh. Datang ka kuntana bener teh tah. Asli tah kalau kurang. Kulin teh geus kurang. Oh naik kata jamu yot kalau jambung datang dihuakan tai impeh jakas urang mah kasih dibere duit ya Allah tapi indah eta awas nyakunya Pak senajan kurang jauh lalakon kurang teh bageulana santri nya santri kalong mantas neta rikas maghrib ngaji kurang di ajaran Masya Allah guru ngaji sifat 20 wajib bagi Allah mustahil 20 opa sifat penana hiji
sifat itu dan mustahil bagi Rasul opat sifat wajibna opat sifat wenang nahid mana apa itu iman 50 di pagahan di guru ngaji mana wujud kidam baqa mokhot lil hawa kilamu binafsihi wa daniyan kudrat ilmu hayat basar kalam qadiran aliman hayat samian basiranmu wenang di Allah etanya etana damal atawa tenaga masarua baik nawajib na mustahil wajib rasul sidik wajib rasul tabligh fatana wajib rasul a'rad tiluan eta meunang wahajib baheula guru ngajina ikhlas make dalam nyatana lampu totok tilok bayaran deui urang bener teu jak wahajib dak esuk ngajinya meuli minyak tanah papatungan cak eta satrina wajib kula jadi patungna bae ikhlas maka ngajina sehingga masya Allah wajaiman karasa manfaat urang bener tak maka Kangjeng Nabi 14 abad yang lalu ngucapkeun dina hadis khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi wa syarrud dunya wal akhirati ma'al ilmi wal alimul wahidul akbaru min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahidin bagusna dunya jeung akhirat teh ku ilmu mulyana dunya teh akhirat ku ilmu maka alim hiji teh jalma nu berilmu hiji eta utama munggu Allah tibatan 1000 jalma nu mati syahid ku hese-hesena neangan alim terus ya terus lah geus lapar teh dia doang nanti biar berkat yang mencilongnya datang ke mana tak pulang ke Kadita hah? Apa? Ih, Kang Yud mencilong beres kameramen tuh beres itu yang dahar dari kameramen tah maka hese jangan alim wari kasetnya karena rajinnya hadir sekolah ke di sekolah datang pas lagi ngaji ngaca Quran acak-acakan kene bari jeung makhraj jeung tajwidna sangkeun rapi maca Quran pangimaman ge beda ari jeung tajwid jeung makhraj bener tah gitu nu mangka kenapa sih kudu bisa maca Quran ibu bapak pan eta dina salat aya Fatihah Fatihah eta rukun qauli rukun bangsa ucapan harus beres makhrajna kudu bener tajwidna tasdidna kudu dipake mun maca Quran kos ieu ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim wala dolim tak ngomong amin satu mamu mandolin ma amin ma kumaha anu maca Quran bener kan coba ari maca Quran rapi mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin tuh aminah kieu kan sarua tapi lamun kos tadi kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin tak mamuna amin ngerape kasetnya ayo ulah sok tas lulus SD lagi ulah tamat yang hewan kemana saya tak tengah geus tamat SD terus ngaji mah insya pan eta urang sagede masyaallah tabarakallah kudu make ilmu fa ibadah urang kudu make ilmu atuh ari ngaji kieu mah ye ngaji kieu ngaranna ge lili ibarat ngagogo ieu mah sanugeunangna we laut caina banjir anu sameunangna we laut ieu mah ngaji kieu mah ari ngaji rutinan mah saminggon sakali eta mah karakter
lil ibarat ngalalau mah ditau heula caina geus saat kadeuleu ketokna kadeuleu gabusna kadeuleu hurangna aya di oleh kadukna benang kabeh kagogo ari ngaji kieu mah doang digogo teu benang kabeh teu naon teh sih beunangna ngaran ngagogo di cai gede ieu tapi ngaji rutinan ngaji minggonan ibu bapak saninggon sakali dimulai ngaji sapinatun aja fatul qaribna fatul mu'ina saeutik dihandap keneh bab caina bab kitu najisna bab wuduna bab rukun salatna beunang kabeh maka aya jalema ketika diajak ngaji wah ngaji sia ngajakan ngaji baca kain sia kitu disunat di pangkun aku aing pos kitu jasa teh mah Ustaz Rana jelema nya aki-aki eta kunaon ngajak ngaji ka di pangku-pangkunan mudatan ieu teh aya nu kolot tos kitu giliran diajak ngaji mah wah ngaji geh jangan gede kubu krimis kang ngaji istilah ge heula istilah asa dibulah bae udah pernah ngabulah sirah teh giliran aya jaipongan geus kolot buntut tinggal dua ge hoba juga diandap kolon hobat sinden nyanyi ngahaliwit angin bijil dina tunggir hobat eta aki-aki teh nyaun ku angin bijilna tunggir hitu hobat deh ari diajak ngaji mah ya bae hanya bae hewa aki-aki pos deui wah ngaji ya udah baik hari udah kopeng ya eta hobat geus aya WA ti Gusti Allah mana eta beuh pararutih naon WA eta ciri eta kasih bila mana tadi nabuk hideung laju parutih muasarah kolot kolot ya le jangan geus parawan lanjut dia alek kolot atau kayak sini ini bila mana bukes para roti maka Nabi Yakub alaihissalam ketika didatangkan ke malaikat cak Nabi Yakub wahai malaikat Jibril naha atuh kudu diberi perhatian heula diberi pemerintah heula cak eta malaikat kok eta si Nabi Yakub awak mulai geus mengkerut mana ciri nak mata nu tadina aya mata nama tapi kunaon geus mulai deuleun kurang jelas betul ceuli kurang aya tapi kunaon dadengen geus torek betul kulit nu tadina bagus tapi kunaon geus parareot buuk nu tadina bagus hideung kunaon kori pararutin cak eta malaikat Jibril eta teh peringatan ti Gusti Allah hartina